Heunya aya paribasa cekolot takdir teu bisa dipungkir kadar salakina bioyom. Nah, sekali ini Takdir teu bisa dipungkir kadar salakina bioyom. teu bisa disinglar. Kadar mah teu bisa disinglar. Jadi kan lewas kainya anjir. Aya wae salah bi teh bi paribasa kitu teh. Heuh salah lebah mana nako benerin mang kadar masalah kina bioyom. Heeh, tapi pan bibi ieu keur ngomongkeun paribasa. Nyaho urang ge anjir Mang Kadar mah heueuh. Heuh emang kunaon emang? Hah, takdir kumaha? Tadi kan bibi isu-isu ka warungnya. Heeh. Tah biruk teh keur tekan daging di imahna. Heeh. Eta pas balik ti warung bibi heueuh nyari umur sanu nyaho. Eta keur riung-riung ku budakna bari reum bae kabeh. Innalillahi. Kunaon di beruk? Keur meulem sate Anjing. Terus ngagiclek deui wae bi aing ampun teuing. Please bi, kan bibi teh ieu teh keur ngomongkeun takdir itu. Nya, jeung bari oge lamun barudak Ciremay eta meureunna anjir kaseupan meureun. Kaseupan. Kuaseup sate anjir. Ampun teuing bi aing ieu. Aya wae ieu anjir. Pagar kabupaten.